wijila saking langit tinelangan ya marantang suara neudan suara udan lumut nyebar kasturi Kacarios di Kuruseta kajantenan Baratayuda hartosna Barata turunan Yuda perang saturunan perang satu dulur antawis Kurawa sareng Pandawa Panawa jumlahna 5 Korawa jumlahna 100 hakikatna hiji manusia 20 setan anu ngaganggu ka manusia tempat perang nanti Kurusetra Kuru hartos naletik seta tegal anu kawang kuku kurungan kasangga ku awak ngawitan Baratayuda di pihak Panawa disemat pasang rahan-rahan 2 tangan di pihak Kurawa disemat pasang rahan 10 pitu pagaliwot jama anu nongton nyaksian jalana Baratayuda eueuh-eueuhan surak ampalaman hidup Panawa hidup Kurawa hidup Panawa hidup Kurawa hidup hidup hidup
seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang warisan karuhun urang sing tapi koreksi diri awas ngaraksa salira ulah sok asa moka ukur ku tangtung sakujur nyorang lampah data lumrah mangsungsang minangka bubuka lawang wayangmu jadi pelamang ia pelamang hirupna urang nu dipedar ukidalang kidalang nu ngakaleang kaleang lain urang kagungan makawunan mangga urang barandungan tongtonan jadi tutunan di dalam bade ngawitan nacarios pawayangan ngariksa ngadam-adam pancen urang sarere mungkul pawenang putra miara budaya Sunda dipasang rahan-rahan dua tangan Sri Mahabhatara Krishna Sri Hartosna Tetesing Wisnu Maha Anutaya bandinganana di antara raja Batara pinter Krishna hideng jamang males jawi lebet hideng kulitna hideng letahna suci atina disarengan ku para kadang sentana diantawisna Prabu Dharma Kusuma Raja Nagara Amarta sapengkerenana ingkang Rai Arya Bratasena Satya Hamengku Satya Penegak Satya Babuna Pandawa kakasih Raden Arya Bratasena tekakantun panengapan nawa Arjuna di kasatriaan Madukara kairing nakulalan sadewa tekakantun ulu cupu panawa semalurah kuda pawana sami ngiring remagan di pakemahan lan dua tangan niti kanawan cibade pancakaki anu dipamrih adilna mangsana anu utama bade muka riwayat anu dipamrih amanah
junuk kana waktu bade nyukcuk saur tina galur anu dipamrih makmurna saktu mungkul hamari telu kaya kunjem perdala mukanipun sarta kadia tata mangkih rama silokane satagrana satahayam grana hartosna heulang lirahayam disamar heulang paningalipun saking ngaji ningali surat pamur Sri Mahapetara Kresna sauran nira tanhana panjang sinenggih sabda uninga iya sabda uninga sauran niratanana panjang sinenggih sabda ninging wis maman ulun layu tining takiwala bakti niratining ngasih ya deneng ngasih wong ngasih kaca ketara ramiang tinunjuk layang kengkeri wisda tiap perlambang ya sinung keman ya sinung keman ramiang tinunjuk layang kengkeri wisda tiap pelambangi yasin man same ya pratang apiantara yang apiantara sirana yang ngebaksa sekabe baksa sekabe lami-lami nganti Sri Mahapetara Kresna salah sawios panatat saladara Bratayuda lele gedawi saris manis mekaten pangantikanipun Sri Mahapetara Kresna eladal Yayi Prabu Dharma Kusuma ulah Raka Betara Yayi ya
kakangku Kresna Jalideng. Yaji paneng apa-apa? Kaula nundra kabetara. Yaji nakula kaula nundra kabetara. Yaji Sadewa kaula nundra kabetara. Kakang Semar abdi nun. Unyuk sumanga bade aya kersa timala naon. Ngawitan bade Baratayuda itu nu nongton parantos Suraka buing. Kedah di kumaha ieu mayunan perang. Asa karareung ayana. Anu mawi pangna kaula ngaging silingi sadaya para kadang santana Raka Betara yaji cunuk waktu ningang mangsa detik ieu menit ieu jam ieu jadi ieu Baratayuda teh yaji leres teu tiasa dihalangan deui da kahoyong mah Rai panjenengan teteki atuh dami we sareng urang-urang Kurawati iya di palar mah jadi kahoyong mah sadayana kitu nanging akang teh nalika janten papatong emas dina lalampahan Kresna turu atanapi Kresna duta akang kapercanten kadah mimpin utawi ngatur ieu Baratayuda jalana Baratayuda Inoda kaulan anu mawi janten emutan akang rai akang teh ngaraos aneh tur kaget jadi kumaha Raka Betara kumaha kakangru kumaha kaulan naon atuh nu kagetna teh sieun syaratna Baratayuda tis dua belah pihak teh kadang ngayakeun tumbal serana rai tapi no damel itu bahasana ti pihak kurang mah zaman Nurido anu ikhlas urang nagara ekat sakra Resi Ijrapa sareng Raden Rawan anu kahutangan budi ku Yai Arya Bratasena dina lalampahan Kalabaka Pejah inu damel nanging urang-urang Kurawa mah jadi ngadamel tumasana teh jalma anu tukang ibadah kasasama manusia tukang tulung tinulungan tukang mentas-mentaskeun jalma anu ngalangkung kawalungan gangga ditigas kudur sasana tangtos teh bakal aya baritungan yakin numutkeun lahiriah urang paratos kengeng dina aturan Baratayuda dinu damel nuhun atuh muga-muga we urang sing aya dina kaunggulan Raka Betara ieu anu dituju ku akang ari nu mawi ngaging silingi teh naon maksad anu tangtos tah Yai nakula kaula nun Raka Betara Yai Sadewa kaula nun Raka Betara Yai Arya kakangku Jalideng Yai panengah kaula nun Raka Betara mangatu naon ieu teh pamaksadan anu tangtos nyangakeun naon atuh kamana Tuang Putra itu nuju ngadulang layangan nuju gaul sareng tapak Galuda Manggala Putih tadi di ditu pun anak ujang nuju sasarengan sareng pamiarta wayang di pengker nun prayogi janten uning rai Raka Betara dina dinten ieu anu kagiliran majeng ka Kurusetra ti pasangrahan bulu pitu kasebat ti musuh urang rai saha anu majeng ti pasangrahan bulu pitu kasepuhan Astina Eyang Rasi Bisma jar meneng aduh
meneng larayat tenate nera ya wis mamat Raka Batara ya ye wejar meneng-meneng lara rai kakang kucian laraya tenatini kulang ngaraga meneng ngalamun olokok mangkatu wow solenra katon pawarasya katon pawarasya sakedap para kadang sentana kaget barang amidanget pisaur Sri Mahaputra Kresna ari margi tebit tina sangkian angang tina dugaan tesangka kalawan tenyana gening kieu balukarana tesangka gening nu majeng ti pasangrakan puluh pitu ti pihak Kurawa teh kasempuhan nagara Resi Bisma nangasaha anu payus pitandinganana kitu emutan Prabu Darmakusuma margi moal aya nu mampu nandingan kasakten Resi Bisma lami-lami nganti ka Prabu Darmakusuma opo mas yai nah nemege bade ngawitan ai karewas job bicil we dina diri rai panjenengan teh naon margina jol puring kakwe rai panjenengan teh nguping Eyang Bisma anu janten Senapati Agung di Pasangrahan Kabuluh Pitu saha adu payus nandinganana saha anu bade ngalawana da puguh pilih tanding sesahlawan jalma jago Eyang Bisma teh kapan sepuh urang guru urang salarea Raka Batara atuh sosoroh paeh urang nandingan Eyang Bisma yayi ai sampean ku epes merah itu ulang ngepek jawer nganar jangjang miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok ngocek memeh dipecat mopo memeh nanggung balayar sin komak lagi ieu teh Bratayuda jadi ai Bratayuda teh upami budak mah ieu teh muka ceng-celengan lagi diibaratkeun upami sepuh mah ieu teh muka tabungan tapi antawis Kurawa sareng Pandawa ieu teh muka amal perbuatan lagi hade moal paili jeung goreng salah moal paili jeung bener goroh moal paili jeung suci lagi 1000 dipika tusuk salaksa dipika ngewa saketi dipika ijid upami laku lampahna sae ieu anu bakal nansepkeun banera kaunggulan dina Bratayuda nanging sawangsulna 1000 diharuduman salaksa dihalang-halang saketi dipining-pining upami laku lampahna awon tangtos ieu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan tiaka ngajimatan kasampean Yayi moal aya jalma nu salamet dina jalan salah Rayi moal aya jalma nu cilaka dina jalan bener Rayi percanten kakang
melak bonteng Matara jadi hui gini melak hui tara jadi kado iya nah ayo melaka gorengan meniam tos saha anu kedah majeng dina dinten ieu naningan Eyang Bisma ti atura ka Betara bentawi di aing ti si kakang ku jaliteng si Eyang Bisma lawan aing nuhun Yai aing nguping kasumangketan sampean teh aduh ngagedur kaunggulan teh kangge pasanggrahan randuwa tangan percayakeun ka aing Darmaji Sena si Eyang Bisma lawan aing moal samanit ku aing cekek ku aing aing ngupingkeun pisaur juragan Arya mah asa regreg asa kaunggulan teh geus dina panon we ujang tapi lamun nempo akang ilaing batur perang kan kokorobe teh eta mah batur ti hot-hat nyiapkeun pakakas perang teh manehna mah ti hot kana konsumsi saha nu kedah majeng dina dinten ieu numutkeun dina catatan akang anu kedah majeng dina dinten ieu nantingan Eyang Bisma teh pahlawan wirata Eyang Ratsangka Eyang Utara nyangakeun atuh kedah kumaha saena Kakang Semar disima binun cobi sauran Eyang Utara sareng Eyang Ratsangka mangga saurangan mangga dun para mios lata amwe permios bade nyauran juragan Ratsangka sareng juragan Utara yeun mangga Kang titipe pun anak matong dipajengkeun hariwang moal ya ampun ka anakna mah jiwar palaur gede hutangna ka kidit sia deh ini tidak gajang sini sia mangga ampun pula Ayah Kang parantos nuju ka dieu mangalingi ka pengkar mangga lajeng Raden Ratsangka Raden Utara putra Wirata putrana Prabu Maswapati tina kalebeta parang kenging pangangkil ti Kresna Majeng kapayeuneun para pangagung amarta datan nirata ngademang datan nirata ngademang ewu pakulingan mimiti milayang rana haturan lujeng sumping Eyang Utara Eyang Ratsangka Kresna nuhun Kresna tong loba dicaritakeun naon tugas Eyang dirabana rupina Eyang teh kagiliran kedah nandingan Eyang Bisma anu janten Senapati Agung ti Pasanggrahan 10 pitu oh moal leudis obrolkeun Kresna si Bisma pasti lawan Eyang Bisma lawan Eyang meta pidoan ti para pangagung Eyang tek nandingan Bisma di kurusnya Ratsangka amui gayana
semangat kinu itu karena perang teloba dicaritakeun jol gajileng jang mi HP kelinci aing bisi katemak deula amuing boka ngukut kelinci ke kara orokan ya batur mah perang kelinci dikukut mangara ka Betara mangajai urang saksian urang saksian muga-muga we yang utara yang ora sangka ayat tina kaumuran mangajai sami-sami nya ngapadung ayang prasangka mah ate mas mangajai urang tongton kuel iya kakang ayu urang Bandungan yang utara eran saksangka iya Zen mimiti milayang rana aduh kakang Semer ngamimitian ya urang hati tegang ke Kang Semer mudah-mudahan aya dina kaumulan mangga Kang tuang putra si cepot si Astajinga kadang ngiring surah gitu kang ka semangetan yang utara yang ora sangka mangga ngamuing ayana kayana lekat teh ujang ngamimitian perang ieu perang Jayawinangun perang Baratayuda teh ujang perang dulur jeung dulur amuing bakal leungit pancakaki teh ujang ketirna perang biadab-dabna perang teu ada perang meueuh nu untung ujang dan nu meunang perang mah jadi arang nu eleh jadi abu parandene kitu ujang ada tetepe ai pro mada kapana wada puguhna teh digedekeun di dinya amuing ka mana si epot-epot ada jang ulah hareup teuing jang ye nyantai beh sia kakolot nyebut babeh da wala abdi kulan nuju zikir abdi teh nuju ngadoa mudah-mudahan juragan utara ora sangka aya dina kaumulan nuhun jang rek batur berjuangan hees ya mah loba teuing barang dahar teh deuleu kade ujang kade ayana liring lain ukuring kakungan nu maha bening barang penting tangtu nyaning asal urang eling halus
pun Raden Wulaksangka mewah Raden Utara maksud pada tatanan di Magan Laga dumugi tuan tening nyatana Kurusetra kendel satengahing marga Raden Wulaksangka Bismillah maju nantingan sampai kaula orat sangka putra Kanjeng Rama Prabu Masyapati. Ayo perang panah, perang tanaga, perang ilmu, lahir batin di sang harapan kaula. Mandeg satengahing marga satengahing marga kangawitan ngadalengangkeun wayang Purwa di Jawa Barat kidalang sawatlan kidalang anting kidalang ngamalkeun agamana Islam ngamalkeun agama Islam inggih Kangjeng Sarip Hidayatullah maglarakeun wayang di lebat masjid agama Hindu agama Burkha lanang wadon nongton wayang di lebat masjid kepengen dimancing Islam kepengen dimancing Islam sok kabeh para prajurit anu simpatisan pada maju hege maju 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 ayo cepot maju maju cepot maju cepot siap maju dah bareng maju dah bareng Bismillah maju 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 kakang ilahi kadeunya Pak maju Pak lompat belum berangai dia maju maju
Maju, maju. Ayo, maju, 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 maju. Kumpul, 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 kumpul. Siap siaga. Dina waktu kiwari ayeuna ti pasangrahan randuwa tangan geus maju. Urang saku pajulit pasangrahan bulu pitu. Simpatisan resibisna. Ulah rek sungkan yang halawan rawan di bener-bener. Ulah rek ebu nya ngapusun utagu. Tong risiko pati ngoning bebel lamat saya kana abdi anu hege. Ulah risieun ku bae. Kabeh jalma pasti bakal baik, pasti. Liri barat maung paeh ningakeun blang. Gajah paeh ningakeun gading. Manusia paeh ningakeun blang. Manusia paeh ningakeun gading. Manusia paeh ningakeun sing kajo. Manusia apa ningakeun sikat gigi. Manusia apa teh ningakeun jasana. Jasa. Menta disiplin di kawan jabal dokan pikirnya hadapan komandan. Kayan siap gerak. Siap. Lencang depan gerak. Siap. Tegap gerak. Siap. Hormat gerak. Siap. Tegap gerak. Siap. Lencang kanan gerak. Siap. Lencang kanan, siap. Ari hartina kanan teh katuhu belah dieu tah. Eta makensa. Balik kari, siap. Lencang kanan, gerak, siap. Beu eta kadinya deui. Ari hartina kanan teh katuhu belah dieu tah. Ieu makensa. Sok, malik rasa komandana. Tempokeun contoh. Lencang kanan, gerak, tah. Ai kanan teh katuhu. Da ieu tah, ieu makensa. Sok malik deh komandana sarwakeun. Akurkeun sarwa teu. Lencang kanan ci. Bener. Abong komandan menang nyogok hese ya. Hayo, tong dilalakeun ke kepung bakos si otadak. Maju! Maju.
sia aduh si kurang ajar sia kabina-bina teuing boro atoh ne di pungu sugan teh moal dibebetkeun sugan teh heuwe nya ka kolot jurig teh sia sugan teh heueuh nya ka kolot si Nurus Tunyung hamuing surak amal-amalan di Kurusetra ujang ieu nu disebut biadabna perang teh ujang meniketir gamuing kade kasih potong harap teuing bisi ka bedil gitu jang wah ya brik sia nanaonan meni reuwasan kitu atuh saha nu teu reuwas da keur nyawang si lain ngareng nyag sia meni reuwas aing kolot-kolot meni siangan gitu lain siangan berangan belegu pan bahasa Sunda berang teh siang beda deui bahasana belegu Pak aya atoh teu atoh kuring ngoprang teh naon atohna deui aya atoh teu atoh aya atoh ai teu atohna heuh da saha atuh jelema nu hayang kalengitan kulawargana rakyat nu teu maih nu teu meuleuh meureun ieu bakal jadi korban bakal jadi tumal dina peperangan ieu Baratayuda antara Kurawa jeung Pandawa ai atohna atoh keur kuring mah loba jana lobarana aing heueuh bebarengan jeung tapak baruda Manggala dek nenengan rana dieu kunyuk sia tong dimangpaatkeun teu bener ai bejuang teh ulah dibarengan jeung nu matak pibahayaeun ai berjuang mah berjuang jang tuh katampala kawas batur mangangkat awi di seuketan ngangkat bambu runcing mancerkeun getih ka pertiwi heh nyawa kadikeun kamardekaan nagara urang era si lain teh tuh tempo tunggul nu rentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan ieu teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harebos beja ieu teh ka urang salarea yuk urang eusian dina alam kamardekaan teh kunaon jang ku cara-cara karya anu nyata cara-cara karya nu terpuji ngisi kemerdekaan teh lain ya itu wae da si lain mah di papatahan ku kolot teh hesen rapna si lain mah beupeulieun si lain teh odop kana lagu kitu apal-apal latihan tara karena laras ya teh kurang teu wawuh kana kalubem teh mah ieu penting ngapayu we heueuh tak kapayuan teh tong dipake adigung ku sia teh ulah nempo nu hajat wungkul tempo daerah seni ulah ngerakeun komo deui ilaing teh boga luluhur padepokan munggul pawenang tuh jungjung tah padepokan munggul pawan rumasa urang teh boga naon teh hasil ti karya eta ti kolot si lain teh ulah pangartina di pulungan ai ka jelema nangewa loba teh teu kurang-kurang murid-murid di munggul pawenang ge ai elmuna di palulungan ai ka jelema nangewa cenah malik teu payu wajar rasiko doraka teh sia teh maot ingin ke Bapak dakwah jeung deh balik deh tuh da kitu di papatahan amek sia teh mah
kade ujang ngamui. Lajeng barang katingali Raden Nuratsangka parantos hempak nyata netik Kurusetra antawis aletan pasanggrahan dua tangan mewah pasanggrahan kabuluh itu Raden Nuratsangka maksad badhe nansepkeun bandera apit di Kurusetra. Bisma tah bandera apit kabelah geus ngamimitian ditansapkeun hiji tanah siap nandangan perang Nuratsangka. Bisma gadpot hati-hati kula bisi aya musuh nu teu diduga-duga. Tungguan dia saya potong apa mau? Saya kelar. Bateka dan anu mulia Tatulo bagogodana tapi niat kudu kebat ku gogoda ulah hebat sari kaya kembang laja kembang ponte di astana di astana Pancasila nutama nganggo patokan agama Pancasila nu anu utama nganggo patokan agama. Tandang Sang Raden Nuratsangka niramangadeg Tandang Sang Raden Nuratsangka niraya mengadeg mapagi yuda hingalaga tenera urung kasorang yuda rabda dalam mapaksa uran nira lawan Raden Nuratsangka parantos ayat di tengah Kurusetra parantos ngalakan nancepkeun bandera apit maksad nanakeun kaungulan Raden Nuratsangka
susu Raden Sangka di tengah Kurusetra. Bisma mana diri anjeun teh keur nembongan Bisma. Tong balad anjeun, tong pajurit anjeun, menta anjeun anu nyang hareup ka Sangka. Pinasti yang dumambara. Barang Raden Sangka nuju susu Martoto ker di Kurusetra. Kauning aku hiji naga kakasina teh naga Ardawalika. Ari naga Ardawalika teh putrana naga Tatmala anu aja ku panengah Pandawa Arjuna. Samurukan Ardawalika ieu Orat Sangka teh Arjuna ari margi sami mahkotana Orat Sangka sareng Arjuna atuh kasamaran ieu Ardawalika. Datan niratangad mangewu pakulingan rana. Datan niratangad mang ewu pakulingan mimiti milayang rana. Janaka, janaka. Ieu kaula Ardawalika. Ardawalika putrana Kang Jingrama Naga Tatmala anu ajal ku diri anjeun Arjuna. Moal aya nu bela ka Kang Jingrama iwal ti anakna. Hutang pati bayar pati, hutang lara bayar lara, hutang wirang tak bayar wirang. Awas disamar tak waing beuntit janaka. Ardawalika samurukana Raden Arjuna kasamaran margi makutana Raden Sangka sami sareng mahkota Arjuna. Barang disamar ieu kunak daga Ardawalika Raden Sangka ngagelenceng mastakana gugur surak ampal-amalan Kurusetra. Awas alamatun Orat Sangka gugur 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 gugur. Lajeng barang katingal kingkang Raka Raden Utara nguping anu surak di Kurusetra Orat Sangka gugur, Orat Sangka gugur. Sadayana panyangkan Raden Orat Sangka teh gugur ku senjatana Bisma. Atuh nafsu ngaguguduk amarah teu kawadakan sana kumetrekan dia papater bawas ke kelotra raina beureum lir tamaga dijemur luncat kapalagan Yuda Raden Utara. Ratan niratangad demang datan merah tangga demang ewu pakulingan. Si Bisma mimiti milayang ran datan niratangad demang ewu pakulingan mimiti milayang
pangeran Raden Norat sangkan Raden Utara nira mengadeg mapagyuda ngalaga Kemang Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma Bisma adik kaula urat sangka geus gugur lanceuk rasio daya usik hayang diharap Bisma Tewak, tewak. Maju. Puasa geuleuh kasih aing hayam aing dipaok sia maneh utara teh ora kapir gawe ieu meureun utara selatan teh make jeung nyebut utara selatan sok beakeun moal neurak tapakarang teh oh mun bener pasaki pangarti Cimar Panalar oh musik kayaknya.
jelema nepi ka siga pinang gitu. Anjir, pasoleng keraki kawas es panayagan gitu. Di tempat terus. Muncan manggih kejo kieu sarena teh. Aduh, nyanyi. Waduh, aya aranan segala Allah. Kopral Jono. Anjir. Saha ieu? Sersan Yoga di Munggul Pawenang. Alah. Oh muridnya nyawa euy. Anjir. Alah. Haji Solihin yuk. Pak Haji, aduh, anjir. Aduh, warung deket aing nu sok dianyukan. Haji Solihin. Aduh. Ji, hampura Ji lunas dia. Lah bebas hutang hiji aing. Aduh, anjir. Saha yuk. Aduh. Dalang Aditruna. Ayo. Ya. Aduh. Ya ani jelema kuat kapi kaos pinang gitu. Katirana perang teh ieu si aing teh. Ulah, naon Aisyah teu bijil-bijil. Udah tadi angkat wae atuh. Ini gadak jadi tuh. Bijil atuh dieu. Kahayang mati tadi ke bijil. Ngan tadi sabak wae. Naon, deui naon tebokeun ieu saling. Gusti teh. Wih. Udah bilang. Aduh nyaan. Jahatna perang teh ieu jelema nepi ka siga pinang tongkol ieu. Pinang tongkol pinang gitu. Tah yang pinang tongkol aing mah tuh. Da kabeuki. Daging mah teu henteu aya saeutik mah. Kana burih, tamun kana burih ti leutik beuki. Ai silaing nu tara kana naon kana bangke aing tara ti leutik. Curi sia. Nyaani amuy. Pembela bangsa. Pejuang bangsa. Dan nu kitu disebut mati syahid teh batur mah paeh teh ngabela negara. Isi lain paeh ngabelaan remi sia mah. Ai licik mah goblok wajar amak. Teh sia mongkoh ka aing nyebut tuyul banting tapi tuyul nu benerna disakuan. Ongkoh 2 tilu 7 10 ya teh. Ai mayar mending kedeui amak aing oge. Aduh jawala tadi dia jadi gede hati dek hayang turun. Ka mana? Heuh ka medan perang. Kuring oge atuh. Geus diniatan tiap kuring maju yang hareup ngadeukeutan ka teka Kurukshetra tah geus diniatan tina hate. Paeh wajar. Ini ti imah ka tempat pakalangan teh lain rek ngadon ulin. Pada gelut gitulah. Nyuhun we. Kapuk, tembak. Tah ieu bagian urang. Siap dah. Tembak tadi baju hidung tembak. Copet. Goblok. Culik aing disebut copet. Reng, naon? Purukeun, siap anjing. Geus eueuh saha? Alah aing maneangan nu korban. Ieu batu alina pan lumayan. Batu virus. Anjing lain batu ali. Teh kotok garing anjing. Sugan teh kolor mahal. Ganjel ambeien. Aduh. Anjing teh. Waduh.
Waduh, anjing. Gelo. Ya pernah wawu jeung urang ya. Waduh. Gelo. Saya teh. Teu bisa macana aing. Aduh. Waduh, lumayan. Jamna merek Saitong. Waduh, sugan teh Saitong. Belek. Erolek. Waduh. Tinggalin waduh, aduh, ai mawason saeutik kudu aya upah wae, ai gantungan ribet deh hare-hare we. Oke, ayo. Sugan aing aya tomat maju. Aduh, lucu oge tomat make iket. Nyebut tomat ka aing. Apa kaing? Kasih laing masih anu teu apa, si laing teh Citra Yuda nu gede huntu. Lain gede huntu goblok. Gede naon? Gede gaji. DPR aing ini goblok sia. Aduh. Ya DPR mabok gitu. Aya DPR mabok, ngahaneutan goblok. Wajar ngahaneutan mah. Ngan ulah kamalinaan deui. Ya. Barina ge bebas. Bebas mabok mah. Ngeunah deuleu ngahaneutan beuteung. Lain ku kitu juri. Si laing depan nu nyieun hukum. Si laing nu nyieun aturan. Tapi naha si laing nu ngarusak hukum, si laing nu ngarusak aturan. Ongkoh kudu diberantas kajahatan di muka bumi teh, tapi gini kalah kasih laing nu teu beuleunna. Nyentuhan teu hade. Jeung ngahaneutan teh sama teu ku cai wungkul pel, dileg-leg pel pergi anjing tesi dihakan. Ngeunah teh dipake cacing teh sia. Teh ulah. Kapan agama jeung pamarentah agama ngaharamkeun pamarentah ngalarang urang ulah abus kana narkoba. Naon aya narkoba teh? Dan ngarti jamonya. Aya narkoba teh rupa-rupa aya narkotika. Naon narkotika? Singkatan tina negara akan rusak kalau orang tidak iman kepada Allah. Aya deui naon ganya, naon ganya? Tah ganya teh singkatan keneh. Naon? Ganyaran jahanam. Pang disebut ganyaran ceuk nu beuki jeung nu resep. Pang disebut jahanam teu dimeunangkeun ku nagara jeung agama. Naon? Nyaaheun ka rakyatna bisi bejat moral muda-mudi nu aya di urang. Wajar mabok minuman. Nginum kalapa dawegan ge eling, tah nu leuwih bahaya mah jelema nu teu nginum mabok. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kadudukan, mabok kekuasaan nu matak sagala dihalalkeun sagala cara, duit rakyat, duit negara dileg-leg kudu kana itu.
untung saeutik aing goblok. Tabaran cing ngajaran jurus Cibaraya. Woi, anjir. Lamun teu kitu aing, lamun teu kitu. Anjir gawe. Kalau kang ngomong tuh, tuh, sahap, tuh, ap, tuh, sedan lalaki di kitu. Kumaha pami abdi hamil. Gugurkeun ku ganas ngora. Wah, tuh, tuh, sahap, tuh, sedan wayah kieu 2 kali kitu. Gagabah siap tuh bapak siap sok engalkeun atuh kayak ku abdi dikitukeun elah siap lain ieu nu sibutan teh lunguh tutut woi tuh dep tak anjir siku boy rip, tatap, si kukus, si kujet, si kuyai, wah, woi, sirah dipakai nodogan hulu angan pokoknya saya enggak apa cuy musik dong saya lupa kemana udah iya bodoh didudut suung kuduna gue maju Oh ya? Wilujeng Wengi. Oh, apa itu wangi? Ya, maksud saya itu selamat malam begitu. Oh, good. Kamu pandai sekali. Selamat malam. Selamat malam kembali, my friend. Begini, Tuan. Oh ya? Oh, saya teh melihat dari keanggangan begitu. Oh, betul. Kenapa orang seperti Tuan itu bisa kekelentengan di wilayah ieu gitu, Tuan. Apa itu kekelentengan? Saya tidak mengerti apa itu kekelentengan. Ya, maksud saya itu kurang kuriling. Kurang kuriling? Kamu seperti orang gila. Apa itu kurang kuriling? Masa tidak tahu kan kata tukang makan itu kurang kuriling. Itu, Tuan. Saya tidak mengerti apa itu maksudnya. Maksud itu mondar-mandir. Oh, yang dimaksud oleh kamu saya mondar-mandir ke sana ke sini begitu? Oh, good. Saya sedang mencari musuh saya itu si Utara. Ya, thank you. Naon cenata tadi? Ai.
make kenang hayang sorangan kuring ngalah irit mayar What is your name? Oh, my name is Mr. Dawala. Good. Where do you live? I'm live in Tumaritis the border. Fighting karate, okay? Okay. I'll kill you. Please. Perkenalkan, Siapa? nama saya Mr. Jontor. Dawala. Di mana Mr. Jontor? Saya dari negara Inggris. Oh, di Inggris. Pebaturan si Beckham meureun ieu mah. Si Beckham jeung si Beke ini. Nu sok main di nameng bahasa Spanyol jeung Spalding. Uruguay ngelawan Urug Angen teh ieu. Belanda jeung Galeno. Di mana dia tuan teh? Saya dari negara Inggris. Hiji tanah orang Inggris beureun pinter bahasa Inggris. Oh, tentu. Cing. Lamun pinter bahasa Inggris. Naon ai bahasa Inggrisna selamat malam? Oh, good night. Selamat pagi, Good morning. selamat siang. Good afternoon. Ai bahasa Inggrisna selamat makan, Good eat. selamat tidur, Good sleep. selamat mandi, Gujubar. gujubar bahasa Sunda atuh eta mah. Bahasa urang Cileunyi. Cing ai bahasa Inggrisna buku naon? Book. Bahasa Inggrisna biru, Blue. jadi lamun buku biru teh Blue book. lamun buku biru titeulem kana balong Buluk book, buluk book, buluk book, buluk book. ngabarak bak beun. Ai bahasa Inggrisna Saminggu, week. 2 minggu, Week, week. 3 minggu, Week, week, week. 4 minggu. Ngawik, week. Lamun bahasa Inggrisna malam minggu, Week, wow. week aya nu geulis meureun. Pedah aya gadis beke ngalangkung teteh. Pinter. Ai cing ai bahasa Inggrisna 1 jam, 1 clock. 2 jam, 2 clock. 3 jam, 3 clock. Ai jam naruksak koplok 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 koplok. Ruksak geus gojlak beureun koplok koplok. Cing, dek kumaha? Saya bunuh kamu. Musik. Oke. Beda tukang ulin ya mah. Tukang ulin ke alun-alun. Urang golepang deui tah.
Hidup Korawa. Hidup Korawa, hidup Korawa tadi bisa dibilang hidup Korawa. Waktu agan orat sangka ngagelenceng mastakana. Tapi ayeuna agan utara sakitu suat set unggul. Sabaratus ratus prajurit anu gugur ku juragan utara masih kena hidup Korawa. Mane Prokasa, Pro Panawa, Pro Kurawa, Panawa, hidup Korawa, hidup Panawa, hidup Korawa, hidup Panawa. Aduh, hoyong di kampaknya eta. Ongkoh amak tapi ngomong sopan. Nya telangkung. Iya, iya kampak lain sakampak-kampak. Iya kampak warisan ti si Wiro Sasangkleng. Wiro Sableng. Wawu si Wiro Sableng. Apa? Saha muridna Sindo Gendeng. Aduh, bisa. Ari si Sindo Gendeng muridna saha? Sido muncul. Tamagalian sing setan cuah. Ye, ajaibna kampak urang lamun dikadekeun ka urang kanu bogana moal neurak, tapi lamun dikadekeun ka maneh kanu lain bogana can dikadekeun geus ngukir irung maneh ti heula. Peryogi dibuktaskeun, cabak heula kampakna. Naon? Seukeut. Seukeut nu kieu. Seukeut nu kieu. Hah? Tah ieu jelema waduk teh tah. Tah. Urang cicing di Banten teh ngulik ilmu waduk. Lain ilmu waduk meureun. Ah hayang waduk urang mah. Ya aku masih lain eta. Ai hese dicarek mah. Tah. Kop tah. Pake ngurut kumis ku aing tah. Katempo. Nah kumis teh aya wae pageuh da dicet atuh eta mah. Sok bisi maneh panasaran tah. Kadekeun kana awak urang. Ti tukang ti hareup digigir sakarep salira aku ladeni. Ainu ujub liat takabur kieu mah moarek unggul ku elmuna. Ilmu pan dipake adigung moal mampu pangabisa dipake sarakah moal mempan pangarti dipake nyaci moal mati. Sakabeh ilmu kapan ieu teh kanegrakeun rasa syukur kadat ilahi robi. Dipake takabur kieu marek mampu ilmu tah. Naon bakal diguratkeun kana taneuh? Kalemahanna jelema waduk bedogna ku diguratkeun heula kana taneuh. Aduh anjing jawane. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watuku kadek ketuk kadekku suaraku kuluduku pengabaran gelap sadunya. Si maing si mamaungnya aing nu gajek di pacat tengah. Si maing si mamaung aing kasih maku aing. Si maing si mamane maneh kasih maku aing. Maneh kasih maku aing. Henteu atuh aing nu kasih maku maneh. Si Maedan mah. Apala? Aling. Wios ku abdi lila. Teka pake aingah. Geuleuh dunungan kitu teh. Awas. Ngobarikeun gawe. Haling edok atuh. Haling kobok. Haling. Para Kurawa tibakna senjata utara anu bakal diparahkan.
Cici lalang sesala datang aya ucing Dewala naon itu dek maksudnya mah dek nyanyi cici lalang ya euy. Cici lalang sesolo datang aya ucik begelepok ke pae. Anjir. Nepi kamu saat nanti corona itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maot jadi. Orang Cina paning euy. Moal teu geulis pamajikan ge. Bodas kulitna. Urang Cina teh geulis teh. Bohai. Ya, tibatan jadi rana dek dikawin. Ulat talal. Suga naik geus pae. Mung pamajikan rebut mah euy. Ayo,